Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng pangajaran basa Sunda. Sampurasun. Kumaha daramang siswa-siswi SMP Negeri 2 Darangdan kelas 7? Ayeuna pangajaran basa Sunda ayeuna ngeunaan mikawanoh iklan layanan masyarakat kanggo kelas 7 semester 2 anu bade dieuwikeun ku Ibu Nyalira Ibu Rina Supriyati SPDI. Tujuan pengajaran. Setelah pembelajaran secara daring, maka peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi ragam jenis informasi, bentuk struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan iklan layanan masyarakat. Anu kedua, menyusun dan mengkomunikasikan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan dengan memperhatikan fungsi, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Eta mangrupa tujuan pangajaran dina pangajaran basa Sunda ieu. Mikawanoh iklan layanan masyarakat. Sambung layang mangrupa salah sahiji cara pikeun nepikeun, nawarkeun, atawa mere informasi ngeunaan hiji barang atawa hal. Aya disebut iklan komersial, aya patalina jeung kauntungan, boh kauntungan material, boh kauntungan non material, aya oge nu disebut iklan non komersial. Iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditujukeun ka masyarakat bari henteu neangan kauntungan. Maksudna umajak sangkan masyarakat migawe pagawean anu hade atawa ulah ngalakukeun pagawean anu teu hade anu dipiharep sangkan kaayaan bisa leuwih hade. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat diantarana anu kahiji henteu ngandung unsur komersial, hartina henteu ngarah piuntungeun. Anu kadua eueuh unsur produk, boh barang boh jasa. Anu katilu anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan atau organisasi sosial anu henteu neangan kauntungan. Anu kaopat mangrupa atikan, anjuran, atawa uar pangajak pikeun ngalakukeun hiji pagawean. Anu kalima miboga target atawa leuwih lega ambahanana tibatan iklan komersial. Upama nilai kadinya aya 3 hal nu kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat. Nyaeta hiji komunikasi. Media pikeun nepikeun pesan-pesan anu tangtu. Nu kadua alat pikeun mangaruhan balarea. Anu katilu ditepikeun sacara persuasif atawa uar pangajak saran-saran. Anu kadua atikan, nyaeta ngatik ngadidik masyarakat sarta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat kana hiji perkara. Anu katilu seni, nyaeta alat pikeun narik perhatian mangrupa eprehan ajen-ajen seni. Iklan layanan masyarakat oge sakumaha umumna iklan layanan masyarakat ngawengku 3 cara dina midangkeunana. Nu kahiji audio. Audio nyaeta iklan anu ngan kadenge saperti iklan radio, iklan wawar jeung sajabana. Nu kadua visual. Visual nyaeta iklan anu ngan katenjo atawa katingali saperti poster, pamflet. Nu katilu audio visual iklan nu kadenge. Di dieu aya conto iklan layanan masyarakat. Nyaeta di dieu aya gambar kran anu eusina lain ukur BBM nu kudu dihemat. Mareuman kran sing tartib eta hiji cara ngahemat jutaan liter cai di dunia ieu. Anu kadua gambar piceun runtah kana tempatna. Generasi milenial kedah eling kana kabersihan ti mana bae. Rupina pangajaran basa Sunda kanggo dinten ayeuna mung sakitu. Hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Jaga kasehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.